Alhamdulillah. Nikmatnya hari wengi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh ageningannya nu kasepo sa Jawa Barat cek mah. Dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari nu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihariatan api kabaheulaan. Kumaha dadaramang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijanraskeun hanca nu katuna dina pedaran dongeng dongeng klasik kitu nya anu judulna Si Buntung Jago Tutugan. Ieu karya Bapak Sukandar nya palawargi anu dipedar kapungkur teh ngawitan medarna teh tahun 1860-an janten dongeng klasik dina ejaan kapungkur istilah bahasa Sunda kapungkur mantak memang aya kasulitan dina medar ieu dongeng deh nya. Bapak Sukandar nagetos ngantunkeun dina tahun 80-an atuh mugia ieu dongeng sing biasa janten ladang amal kanggo pengarangna nya ngalir ngocor ngagolontor kumargi seueur pisan pituah-pituahnya dakwah-dakwah anu diselipkeun dina dongeng teh. Tak kitu palawargi sadayana luar biasa. Oge nguping kabarnya di salah sawiosna tokoh-tokoh kiai-kiai di Garut da memang cenah Gumilar, Aki Musani, si Andi teh sanes tokoh fiktif tapi aya di kieuna bahkan aya makamna kitu nya di Cicapar teh. Bahkan aya hubungan sareng Kiai Nazmuddin ya dalam sewa sagara putrana Adipati Ukur pan gitu. Luar biasa sing goreng gitu nya. Mudah-mudahan kapayun tiasa kapenak makamna silsilahna sajarahna nya. Gitu. Atuh pamugia urang sadayana anu mika cinta kana karya Bapak Sukandar gitu urang sasarengannya ngagip ku aosan Al-Fatihah da gratis aosan Al-Fatihah mah teras dina upami teu tiasa nyawer atuh ulah di skip iklanna sami sareng nyawer eta teh nya palawargi sadayana. Pokona mah alhamdulillah aya kamajengan seueur anu teu nyekip iklanna oge panginten da penghasilan sing kuring mah tina iklan upami dina YouTube teh nya. Masyaallah alhamdulillah sakali dihatur nuhun ka para mitra kaum dangu anu teu nyekip iklanna katampi pisan janten nilai kanggo sim kuring. Khususon ila ruhi ahlil kubur Bapak Sukandar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Saumpamina aya 10.000 nu nongton heug sasarengan ngaoskeun Al-Fatihah nya dina ieu dongeng ieu aosan Al-Fatihah teh bakal janten medan energi anu luar biasa, bakal kasimuhan urang teh kakeceretan kaembratan kawalatraan barokah naosan Al-Fatihah. Pamugia anu nuju naon teh usahana sing dilancarkeun usahana kalayan untung tur barokahnya anu gaduh cita-citana sing dikabul hajatna wasilah ya aosan Al-Fatihah teh rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah sing tiasa angkat ka Mekah kalayan lalegah sawah. Tak kitu nya palawargi sadayana. Oge ulah hilap di like di komen ya palawargi sadayana kanggo manjangkeun silaturahmi ras di share linkna ajakan dulur batur baraya sadayana langkung raos disambungkeun kana speaker aktif meka kupingeun ku tatangga teh nya. Terus ajakan subscribe da gratis gitu subscribe na gitu nya saumpamina ngaros kahibur da sim kuring masanes dina radio nya ngadongeng teh ieu mah parodi we eta memulai seni budaya bahasa Sunda di zaman kiwari khusus dina widang dongeng Sunda. Tah upami hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya tong ageng-ageng 2000 we etang-etang wewes mepende nu hese sare. Supados teu nyangklong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Buntung Jago Tutugan bagian anu katujuh. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun
Brung ah. Pamiarsa sadayana anu pararege hancade dugikeun ka sabulan ti kajadian eta mah warga lemur panenjoan teh teu boleh dilimpudan ku rasa hariwang mun datang mangsa peuting teh ceulina rancung we ngadedengekeun eta we lamun ngadenge goloprakna gamparan anu kabadug cungur situ mang sok langsung ngarejat bari teu boleh gupgap kana pakarang. Sedengkeun ari anu dipika hariwang namanya eta Baharwi jeung baladna ongko-ongko we ngadon nyirekem di Gajah Ngambung babakuna mah masih bangbaungun sanggeus kajadian kamari komo Sudinta jeung Ardasi mah kapan baranehna mah nepikeun ka ngalaman 2 kali keuna ku paser sanajan tatuna mah teu sapira tapi tetep we bukekeng namah aya kana mingguna. Kasempetan kitu teh ku Baharwi dimangpaatkeun pikeun ngagemleng si Andi. Baharwi tamah-tamah we gede hate sabab ningali kakuatan si Andi anu ayeuna mah asa beuki tambah rongka. Manehna sorangan teu bisa ngungkulan kakuatan tonjokan dengan kede si Andi. Andi, ayeuna pangajaran anu katilu kaopat jeung saterusna. Anu katilu nyaeta ulah mere kasempetan ka musuh. Cek Baharwi harita teh wanci kakarani incak lingsir ngulon. Kumaha upami musuh teh tos nyerah Pak? Si Andi nanya rada can kaharti sigana. Oh, sok sanajan geus nyerah oge tetep. Sakali musuh tetep musuh. Nyerah so teh bisa ukur sementara. Dina lain kasempetan tangtu manehna bakal dengan cara pikeun ngelehkeun urang. Kaharti. Kartos salajengna kumanya? Cek si Andi bari ngajega di buruan. Anu kaopat urang kudu tetep waspada ka singsaha bae. Kudu boga rasa timburu atawa curiga. Sabab anu kasebutna musuh mah ibarat buah kalayar. Katempona alus pikabitaeun, tapi lamun di dahar pahit meleleh mata keureuh. Tah, ulah kababuro tenyo. Sakitu kaharti. Cek Baharwi. Kartos pisan Pak. Cek si Andi unggeh. Syukur atuh ari geus ngarti mah. Jug, ayeuna bisi rek istirahat mah. Baharwi nutup omongan bari nyampeurkeun Sudinta jeung Ardasim anu harita keur dariuk di golodog ngabandungan anu keur latihan. Si Andi mah berbet wae lumpat ke arah lebak muru imah anu biasa tempat manehna mondok. Sanajan jalan anu diliwatan teh kacidaremetna tapi teu ieu jadi halangan. Manehna kukurubutan dina rungkun sakapeng luluncatan ngaliwatan akar-akar kai anu galede. Anjog ka hiji imah anu cukup jauh ti tempatna Baharwi, si Andi mireung aya 3 jalma anu ngabedega di buruan. Sanggeus disidik-sidik eta jalma teh tetela lain urang dinya. Tadi nama si Andi teh rek balik deui bebeja ka Baharwi,
Tapi sanggeus inget kana omongan Bahrowi yen kudu boga curiga ka sing sahabae nya antuk nama manehna teh keketeyepan nyerangkeun tina rungkun. Telila jeleng manehna luncat, gorobasna si Andi teh kacida matak reuasna pikeun anu tiluan, maranehna langsung ngarenjag samarukna meureun macan anu rek ngeurekem. Ai, saha anjeun teh? Wah, sugan teh macan. Tapi ieu masih buntung geuningan. Ceuk saurang nanya, kaciri paroman reuas keneh dina beungeutna. Aneh, kuduna kuring nu nanya, saha kisilah jeung rek aya kaperluan naon dek nepungan bapak. Ceuk si Andi malik nanya bari hatena mah langsung aheap disebut si buntung teh. Oh, kaulah rek nyangkalak si Bahrowi. Ceuk eta jalma sugal naker. Memang yang harapan bapak, sang harapan we heula kula. Si Andi bari maju salengkah, paromana nembongkeun kawani anu pohara. Mingges perenan tuman lah, montong kalah diajak ngabangus jumanta. Ceuk nu saurang bari sauk bae narajang ngirimkeun panonjok. Si Andi anu geus taki-taki ngakentak luncat ka katuhu bari sakilat mapag beureup anu bieudeuk ngahanca beungeutna. Hiup cubrod, beureup lawan dipapa guleungan buntungna, kerepeng eta jalma teh ngarasa asa dibabu ku beusi. Tacan oge sempet nanaon sajorelat si Andi teh ngambatkeun leungeun katuhuna, dina gerak heula ngabinti disusul tepus ku leungeun kencana ngadagor gado. Brek jedak. Kolowong eta jalma teh ngowong bari langsung ngudupung. Ningali baladna anu ngajongking ukur dina dua gerakan, baturna anu dua anu tayalian ti Ki Jantra jeung anak buahna langsung narajang nyabetkeun bedogna. Sugan kudu kusileungna pieu mah. Hiap. Dua bedog pating sarewuk rek nyacag awak si Andi, pugu si Andi reuas oge meunang serangan dadakan model kitu teh. Si Ruyuk anu titata dicineten dina tangkal suren ningali dunungan aya dina bahaya teh teu talangke, langsung nyerorot sarta gapruk bae kana sirah Ki Jantra anu saterusna ngabintihan sarta nyakaran kukuna nu ngagaludra kana sirah Ki Jantra. Pugu we lain dikieuna reuasna Ki Jantra, salian ti pakupis teh manehna bari gogorowokan antara reuas jeung nyeri. Si Andi anu geus ngajaul ka tukang ningali baladna Ki Jantra anu keur balangah langsung ngagunakeun eta kasempetan kalawan ngagunakeun jurus cacar bolang. Hiup beug jaku leungeun kenca katuhna keuna iga burung jeung beungeut lawan. Ki Jantra anu harita masih disamberan ku si Ruyuk geus teu mikir panjang deui ngan gajleng breutek bae lumpat kabur ninggalkeun anak buahna bari ngagorowok. Ya, kabur oi, moal pi hadieu nya. Pokna ningali gegedugna kabur teh dua baladna teu nolih kana kanyeri. Gajleng we deui luncat kana rungkun anu saterusna pating gorobas kabur ninggalkeun si Andi anu ukur bisa gogodeg. Pamiarsa sadayana teu karasa jalana waktu ayeuna Ardasim jeung Sudinta geus pulih deui tina taturut kakeunaan pasertea teh. Dina hiji poe Bahrowi ngayakeun babadamian maranehna rek ngadatangan deui ka Cipancar, maksudna geus moal salah deui pasti rek ngabadogan waktuna 2 poe deui ka hareup. Si Andi anu ngadenge rencana eta teh langsung ngageter hatena. Manehna bingung kumaha nyieun alesan lamun seug Bahrowi ngajak milu.
Sanggeus mikir sababaraha lila, si Andi kalawan teu nyieun peta nu sakirana bakal nyurigakeun, manehna bebeja minta izin reka panenjoan nepungan anu jadi akina. Pak, abdi teh bade nyuhunkeun izin ieu teh seja nepangan pun aki ka paninjoan. Tos sono pisan Andi teh. Pokna bari tungkul sieun Bahrowi apal kana sorot matana. Ajuk bae Andi, ngan satadi nama maneh terek diajak ka Cipancar, puting isuk, cek Bahrowi. Kumaha atuh nya? Andi teh salaresna mah hoyong ngiring ka Cipancar. Namun Andi teu terang upami Bapak bade aya rencana lunta ka Cipancar. Si Andi nyelok api-api teu apal kana rencana Bahrowi. Oh tadi nangke bae di bejaanana dina waktu darek miang. Tapi ari maneh geus boga rencana mah nya teu lalaon. Ngano mah tulah lila teuing nya. Jawaban Bahrowi teh kacida matak pikabungaheun pikeun si Andi mah. Mohon mangga Pak, paling oge mung sadinten. Temal si Andi bari ngaleos maksudna mah rek sasadiaan. Sanggeus pamitan mah bral wae manehna teh miang. Aing sabisa-bisa kudu gawat bebeja kaki suding ngeunaan rencana Bahrowi. Moal salah pasti rek ngabadog deui imah Pak Haji. Saha deui atuh di Cipancar manu beuntak. Gerentesna si Andi. Teka catur di jalana, si Andi nepi ka panenjoan teh kira wanci magrib. Aki Surdi jeung Nini Uti kacida pisan bungahna. Malahan warga oge langsung tumplek di imahna Aki Surdi. Salian ti panasaran teh hayang ngadenge lalakon jeung utamana mah hayang nanyakeun ka jinisna. Nah bener anu sababaraha bulan ka tukang dulungan kijat mah teh si Andi. Tapi harita si Andi teu bisa tumaninah di panenjoan teh, da puguh manehna mah datang kadinya teh aya maksud sejen salian tinyacapkeun ka sono kaki kukutna. Atuh derek-dek bae si Andi teh ngadongengkeun rencana Bahrowi anu deuk ka Cipancar. Sakaligus we didongengkeun kumaha lalakon manehna beut bisa mimilu ka Bahrowi. Maksad abdi ka dieu teh sejana da bantosan ti aki. Cek si Andi nutup caritana kumenta tulung. Bantuan kumaha itu Andi? Cek Aki Surdi rada can paham. Pangwartoskeun perkawis ieu ka Aki Mardaka, margi abdi moal kabujeng upami kedah ka Tangulun mah. Kumargi abdi kedah tos uwi di ka Gajah Ngamung supados Bahrowi teu gaduh kacurigaan. Si Andi nerangkeun maksudna. Nya heug ari kitu mah Aki ayeuna deuk nitahali jeung nu sejen sangka nepikeun hal ieu. Cek Aki Surdi nya tujuan. Si Andi ukur sapeuting ngendongna teh kalawan teu mikir kana kacape, isuk rebun keneh manehna geus pamitan rek indit deui ka Gajah Ngambung. Pamiarsa sadayana anu baru dayut, teuing bakating ku ngarasa betah hirup di dunya teh atawa memang salilana katungkulkeun mikiran pasualan-pasualan anu teu saeutik ngajadikeun sesekelan hirup. Nepikeun ka teu karasa nyaho-nyaho umur teh geus ngolotan anu diciriwancian ku parobahan dina badan, kulit peungkeur jadi peot,
buuk hideung geus mimiti cetuk kuis anu saterusna mah camut-mut ganti rupa jadi bodas, awak nu tadina sterek ayeuna mah beuteung jadi ngagedean jadi budayut, dedelean geus teu sabengras sabihara-sabihari deui. Leuwih cilakana mun rek disebut cilaka teh mah huntu oge make nungtutan di maruragan. Alamat moal bisa deui barang hakan anu teas-teas, antukna mah lemong sapisan teu beda we ti orok barang gubrag. Memang lamun seug ditapakuran, tetela anu kangaranan barang anyar mah kabeh oge taya nu langgeng, dina hiji waktu mah kudu we ruksak atawa musnah sama sakali. Saperti kaayaan manusia sakumna, sakumaha jag-jag berjag sarta gagah rongkah oge, paribasa sepit handing sudah lawan, ari geus nepi kana ugana mah teu bakal keuna hal kudu disebutkeun tadi. Malah teu kurang-kurang nu antukna mah jadi pikun dihakan ku kakolotan, kalakuan jadi balik deui ka bolon. Teu saeutik lalaki anu pikun nepikeun kapoho ka anak pamajikanana, ningali anak batur nyaahna teh asa ka anak sorangan, pas ningali anu geulis nepikeun kapoho ka pamajikanana sorangan. Meureun kitu anu disebut pikun teh. Tapi mun seug mangsa hirupna saeutikna ngalampahkeun amal hade nu aya gunana pikeun hirup kumbu, ngan amalna anu teu bisa leungit teh. Paribasa teu gugur ku usum moal tutung ku diduruk moal laas ku dikumbah, salilana bakal natrat jadi lambaran-lambaran sajarah anu engkena pasti bakal kaguar ku anak inju atawa ku generasi anu bakal datang. Tapi ari pikeun Mbah Rowi mah anu memang salilana ici kibung dina dosa jeung doraka, sama sakali manehna teu mikiran yen laun-laun kakuatan dirina teh bakal suda. Teu mikirkeun yen dina mana umurna geus anjog dimangsa ku kakolotan, manehna teh geus moal bisa walakaya deui, tinggal nunggu-nunggu dawuh ngadago mangsa pibalikeun bari kaayaan waruga geus kacidaropohna. Tapi ieu mah dina sajeroning nambahna umur teh kalakah ngagalaksak, laku lampah jahatna teu euih-euih, mun teu ngabongkar imah batu dina mangsa nu bogana keur ti brasare, manehna sok ngahagal ngintip anu lalar liwat bari bebegal rarampok bari teu inggis maragatkeun nyawa batur. Tempat pamegatanana teh geus ngabaku, biasana mah di tilu tempat nya eta di Lebak Jero, di Gajah Ngambung mah samemehna keur make jalan torobosan, tinggal ngagulampeng bae ka Lebak atawa sok ngahadang di Tutugan Leles. Biasana sok ngagunakeun jalan torobosan ti Batu Gede anu brasna ka Pasir Ayakan. Mun teu didinya manehna oge sok ngahagal megati kubang anu pernahna teu jauh ti lembur pasawahan. Lintah, Dasim, kawasna bae ayeuna mah kudu bener-bener ganti pacabakan euy. Mbah Rowi dina hiji poe nyarita ka anak buahna, harita teh keur aya di padepokanana di Gajah Ngambung. Nah tos bosen kitu ka? Sudinta ngasongkeun pananya bari ngareret ka mawa nyarita. Lain bosen, tapi usaha di jalan teh geus mimiti karasa teu amanah keur ieu teh. Coba we Bandungan, para polisi asar meunang keur ayeuna mah nu mirdah, atau nu tutumpaka antara aya nu lumaku puting-puting. Uding kamari oge nyamos ngadon capek teu pugu. Oh, ari entos bade kumaha pipetaun teh ka? Atawa ngadaguan boseuna anu ngaruna di jalan gitu? Atuh meureun nyangkaru, ieu mah urang ganti pacabakan. Usaha di jalan mah urang ngeureunnan. Ayeuna mah urang ngahangkeutkeun ngadatangan lemur-lemur. Engke peuting urang mimitian. Mbah Rowi ngebrehkeun maksudna. Kira-kira ka mana kitu ka? Urang nyobaan deui ka Cipancar. Penasaran kene ka Haji Sobana kuring mah, lantaran basa ti heula kalaka digagalkeun ku Ki Saudi. Aduh, moal aya nu nyumpit deui kitu ka? Atawa heg teh aya nu ngagapruk deui kana sirah? Ih. Cek Ardasim mairan ngungkap deui kajadian baheula. Alah, Gus Allah ayeuna mah dedemit jaina oge. Kudu ngantara kalaman deui. Sabot keur kitu kulutrak sorang disada,
barang direret pecenghul teh Andi kakara datang ti panenjoan kalawan teu ngaluarkeun kecap saucap koloyong bae manehna ka deukeut Sudinta geek diuki gireunana nyang hareup ka Bahrowi. Tah kabeneran Andi geus datang tas ti panenjoan teh aya syukur atuh geuning teu ngamblong eta. Muhun Pak da mung sakadar nepangan we nyacapkeun ka sono. Bapak teh keur babadamian bugu ieu teh. Bahrowi bari ngareret ka Andi anu ayeuna mah geus jadi jajaka gandang pertentang. Dangongna teuneng ludeung taya kakeueung bubuhan geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Sakabeh pangabisa sarta ilmu panemu Bahrowi teh geus tampo ka manehna. Sumuhun babadan teu naon kitu Pak. Andi nanya bari hatena mah ratu sok sieun nyawe anu kamari dicaritakeun nyaeta ngadatangan ka Cipancar teh bener-bener dilaksanakeun ku Bahrowi anu geus dianggap bapa kukutna. Kieu ieu teh lantaran usaha di jalan mah geus teu ngahasilkeun hidup oge ngarti meureun naon jadi sababna. Tah ku kituna engke beuting urang mimitian ngadatangan lemur-lemur. Oh sumuhun bade nyungsi lemur mana kitu Bapak? Urang ka Cipancar. Cios ka Cipancar Pak? Andi lain deui kagetna. Nya urang ngajora ka imana Haji Sobana moal temu cokil geura hasilna. Pak Haji Sobana? Andi beuki kaget untung manehna masih bisa nahan geterna sora. Heuh ka imana Haji Sobana? Lah geuning obat sigaru kaget Andi. Ante Pak upami tiasa mah ulah ka Cipancar. Har nah Andi. Bahrowi ayeuna mah nu pohara ngarasa kagetna. Teu nahan Pak mung saena mah ulah ka Cipancar we. Andi keukeuh temerean di lain-lain oge lemburna sorangan geus tangtu hatena temerean lamun Cipancar aya nu ngagadabah. Har teu puguh maneh mah Andi kawas nu boga kasieun geuningan. Bahrowi beuki kaget. Teu aya Pak mung ieu mah ceuk pirasat langkung sae ulah ka Cipancar kajeun milari deui we ka nu sanes. Andi teu daekeun nerangkeun anu sabenerna. Ieu masuk matak tu ka arti maneh mah Andi. Coba terangkeun anu sabenerna. Nah aya naon cenah di Cipancar teh? Bahrowi ngalelekan puguh ka cidang ngarasa teu ngartina mireungeuh pamola Andi anu beda ti biasana teh. Mung ulah ka lembur. Ulah ka lembur eta we. Andi meh-mehan kaceplosan. Aya naon di Cipancar teh? Nah boga musuh anu dipikagimir. Teu aya Bapak. Nah atuh kawas nu boga kasieun geuningan. Teu aya Bapak mung naon ieu teh? Bahrowi gancang nempas lantaran katempona Andi teh bangun anu asa-asana keur. Taeun benten pirasatna Bapak. Andi kapaksa ngabohong. Alah tiraha maneh percaya kana hal-hal tahayul Andi. Perbawa rasa borang anu kitu teh euy. Teu pantes saeutik oge anak murid Bahrowi make boga parasaan kitu. Saperti anu jejerisieun kudu tacan karuhan atuh. Bahrowi ngaheuheuh nyeungseurikeun. Teu aya panginten jejeri mah mung ieu mah hate bae temerean. Piceun tak jauh-jauh perasaan model kitu teh Andi. Atawa bisa jadi meureun pirasat bakal untung. Bahrowi ayeuna mah ditungtungan ku ngagakak. Ningos, sadia we engke beuting. Sadia we marane oge Sudinta Ardasim. Urang koredaskeun tah si Haji teh. Poporihun bare tu gagal. Da eta pika sebeleunana teh digaruakeun ku si Saudi tah. Syukur-syukur mun ke bisa papangi jeung manehanana. Urang beres anu sakalian. Tuh man deui. Hitung-hitung males kalakuanana baheula. Cek Bahrowi neruskeun deui nyaritana bari ngareret ka Sudinta jeung Ardasim. Sautik oge tengah waro kana omongan Andi anu dianggapna datang ti budak anu can bener-bener dewasa.
Pugu we pikeun Andi mah lain deui ngakebegna barang ngadenge Bahrowi make boga karep rek ngabinasa ka kisah Hudi anu lain-lain oge pan bapa kukutna anu sakitu mikaheman ka manehanana. Ari ayeuna kadenge pisan ku ceulina sorangan cenah rek di alapatina piraku we manehna make jeung rek ngantep ku kituna dina hatena gilig yen kalah kumaha oge maksud guruna teh rek dicegah ngan anu jadi bingungna teh kudu kumaha carana. Pugu da kaduanana oge manehna teh sasat geus kahutangan budi. Kaki Sahudi geus asa ka bapana pribadi, sedengkeun ka Bahrowi pugu guruna anu geus namplokeun sakabeh ilmu pangawruhna. Kumaha Andi? Kudu kalah ka ngahuleng. Bahrowi nanya lantaran mireungeuh Andi anu kadon ngahuleng bari ngluk tungkul sarta ramo-ramona ngoetan samak. Upami keukeuh mah bade ka Cipancar. Rupina Andi mah moal ngiring. Andi nyaritana bari tetep tungkul. Kumaha? Dedengnya teh moal ngiru. Bahrowi ngariuk deui kaget. Panuna teu sirikna kaluar kabeh mencerong kanu jadi muridna. Sumuhun Pak. Andi bari sareret ngaburila kanu keur manco. Lah kunaon atuh maneh teh Andi? Bener moal milu ieu teh? Bahrowi geus mimiti rada heuras nanyana. Leres Pak, moal. Aya bae si aing mah. Rek dibawa ka pihak hasil teh kalah mugen. Bener maneh teh moal milu Bahrowi pok deui. Leres Pak, kajabi upami kalmur sejen. Sieun diadukeun jeung si Sahudi modeunan ka. Cek Sudinta anu tadi gawe nangan nyaksian pipilun nembrong. Kumaha Mang Inta? Rada api kah nyarios teh. Andi teh sanes bolon tiasa dijajal ku Mang Inta. Nah leres Andi teh jalma jejeri. Andi asa meunang jalan pikeun ngalegotkeun pananya Bahrowi. Dijajal ku saha Andi? Sudinta ngahehe petalakuna estuni nguntup nguyup naker. Memang manehna teh rada neundeun hate lantaran ku hadirna Andi teh otomatis jadi kasilih kadudukan kepercayaan Bahrowi jadi tamplo ka muridna. Nya kusaha we asal ulah ku bapa. Sor, sanu rek ngajajal teh. Baru hayu tuturkeun. Andi sajorelatna keur luncat kaburuan. Hayo, karepukan ditu kuduaan. Jajal dulu. Hayo karepuk. Bahrowi marentah ka Sudinta jeung Ardasim sigana we manehna teh mihak ka Sudinta jeung Ardasim padahal sabenerna mah manehna teh bener-bener hayang nyaho nepi ka mana wose nu jadi muridna malah asa ku kabeneran pisan lantaran ti samemehna oge manehna teh hayang ngadukeun antara Andi jeung Sudinta mana anu leuwih unggul. Tacan dilaksanakeun so teh da puguh keur neangan jalana ari rek ngahaja-haja mah bisi goreng balukarna. Sudinta barang ngadenge ucapan Bahrowi teu beda we tinu dihucuhkeun toloba omong deui corelat bae manehna luncat dituturkeun ku Ardasim. Atuh Bahrowi nuturkeun pandeuri geek manehna diuk dina golodog panuna teu leupas mencerong ka Andi nu harita keur ngacacang di tengah pakalangan para latihan. Andi, inget oi, ieu mah lain yang harupan musuh. Bahrowi ngelingan lantaran bisi bae muridna aya dina pihak anu unggul. Heg teh manehna gugon tuhon kana pangajaranana bisi teu mere ampun kanu jadi lawana. Oge sing sanu ngarasa teu kuat, ulah era keluar ti pakalangan. Bahrowi ngagorowok deui. Sae mungrupina murid pa Bahrowi mah terangkan ajen dirina. Andi malas ngagorowok di tengah pakalangan. Lah, si Sudinta oge moal ngejat satunya yang biasa Andi. Awas yo. Sudinta bari nyebrutkeun peureupna. Ngarepuk geuningan. Andi bari rikat ngakiwar bari jeleng luncat lantaran kapireung Ardasim oge harita nyewuk kirimkeun panimpugna. Ngarasa bo Andi. Sudinta bari nyebrutkeun di peureupna lantaran anu mimiti mah pos. Hade Mang Inta. Hade. Andi ngalegot bari nyabetkeun dengan puntungna, corelat hiuk. Suku katunang halang rek nyameurepi gelang leungeun Ardasim anu nyeureudeg ti gigireunana.
Sudinta salamet teka bentur ku leungeun buntung lantaran manehna rikat ngajaul ka tukang, tapi Ardasi mah sabalikna manehna ngadadak ngaguak lantaran pikeulangna teu bisa disalametkeun. Bareng jeung eta Andi sakilat malika Ardasi bari nyebutkeun peurupna dina gerakan landak ngobros gunung. Ardasi anu harita keur peperengkelan ngararasakeun kanyeri dina leungeunna, ngagentak luncat ka gigir pikeun nyalametkeun dirina. Tapi gerak landak ngobros gunung anu dikembatkeun ku leungeun katuna Andi teh tela teu bisa diungkulan ku gerakan Ardasi. Peurup anu keker buleud sarta dieusi ku tanaga nu lain benungan teh ngajebrod manten kana gigir Ardasi. Bau karena estuning mata hargeueun anu nempokeun. Badan Ardasi nepikeun kamuih atuh sarta saterusna ngagrebut hudang deui. Jahat sama Andi, cek Sudinta ngacorela tina gerakan babad pacing anu maksudna mereka hantem cangking. Ya salah sorangan eta Mamang Inta. Andi nyorowok bari ngaremputkeun badana, hiuk ngambatkeun leungeun katuhuna. Sudinta anu memang geus apal kumaha kahebatan leungeun buntung jadi lawan, manehna teu daekeun ngagunakeun leungeun pikeun nakis lantaran anu dipika paur teh leungeun kencana Andi anu kumanehna geus dibalitungkeun bakal ngablesur ngahanca dirina. Ku kituna manehna ukur ngajaul ka tukang ningkahan Padarajang. Memang teu salah ijiranana teh lantaran Andi terus nyusul tepus ku leungeun buntungna. Sudinta jingkrak hiuk leungeun kencana nyeuk nyasar caream lawan. Orok kaya Andi rikatna keur ngalopkeun badana bari ngahiukun leungeun katuna pikeun nakis sedegeun. Sudinta ngagunakeun leungeun katuhna rek ngabentur sirah Andi anu harita keur ngareuleuh dongko. Memang eta pisan anu dipikahayang ku Andi oge. Sakilat manehna ngagunakeun leungeun buntungan dipake mepeg peurup Sudinta. Bareng jeung eta Andi narik deui leungeun katuna diteruskeun ku ngawangun gerakan ngajamret kulit beuteung Sudinta, sedengkeun leungeun buntungna ngahiuk ngahanca gado. Balukarna geus teu bisa disingkahan deui. Badan Sudinta ngajauh ka tukang ngabarengan cerita nu matak ngeset hate anu saterusna Sudinta ngagrebut nangkarak bengkang. Untungna teh dina narajangna Andi teu ngagunakeun tanaga sapinuhna, tapi sanajan kitu geus cukup pikeun Sudinta mah moal bisa hudang tereh-tereh. Cukup Andi. Bahrowi ngagoro bari jeleng manehna luncat ngarasa hariwang bisi muridna teh katutuluyan ngumbar amarah. Tapi memang Andi mah teh bener-bener ngabogaan maksud ngabinasa. Koloyong bae ninggalkeun pakalangan geek diuk dina golodog bari nyusutan kesang. Panuna mencerong ka Sudinta anu masih kene ngabebengkang, sedengkeun Ardasi geus nguniang hudang saterusna nyolontot nyampeurkeun Bahrowi. Udah naon maneh Dasim? Bahrowi nanya. Hariwangun bisi Ardasim teh katutuluyan namru mangkaning kapan ke puting derek di arah tanagana. Temu iga burung asa potong. Ardasim bari sengar-sengir pupuringisan. Jamak sakitu matu Mang Dasim, tak kuring teh sanyana ieu. Andi nemrong bari serengeh manehna seuri. Hoongan si Inta kawasna nu rada ribuh teh oi. Bahrowi bari ngoloyong nyampeurkeun Sudinta anu kabeneran harita geus ngulisik. Sudinta ngahargung panuna peureum ngararasakeun kanyerina. Alah, naon garasa Inta? Cek Bahrowi bari nyangke Sudinta dihudangkeun lalaunan. Brai panun Sudinta beunta ret ka Bahrowi anu keur nyangkeh manehanana. Naon garasa teh Inta? Cek Bahrowi nanya deui. Iya beteng aduh. Sudinta ngagero lirih lantaran beteungna katodel ku leungeun Bahrowi anu ngaragamang. Oh, jigan ngilikan. Bahrowi bari muka kancing kampretna Sudinta.
Ari pek teh paingan we da mani ngagempeng bare semu-semu tutung. Mual-mual naon da teu kajawol kulit beuteungna oge. Andi bari nyampeurkeun ke kana cangkeng Sudinta dipapah kuduaan dibawa asup ka imah. Hebat Andi. Rumasa katitih Mang Inta teh. Sudinta bari ngareret ka Andi anu harita geus sila andekak gigireunana. Mun dijewol bener-bener teh meureun si beuteung Mang Inta budal badil. Nya, iya, tiga burung kuring oge aduh. Mun disamurna ku leungeun kencah, piraku teu pararotong aduh. Cek Ardasim nyambung bari ngareret ka Andi. Jadi moal ngarasa kaburatan atunya lamun si Andi diangkat wakil kukula. Bahrawi bari rutret ka Ardasim jeung Sudinta. Moal atuh Aka. Moal. Saya bae nu aya. Sudinta jeung Ardasim saur manuknya tujuan. Kirang sae Bapak. Atos emang Inta nu sakedana jadi wakil mah. Andi nolak. Teu warantun teuing atuh Pak. Andi kedah ngalangkungan anu sepuh. Teu da naon Andi. Umur mah teu jadi ukuran. Tapi wulusen jeung jajaten hidup memang anu diperlukeun deh. Bahrawi rikat nempas. Tarima Andi. Mang Inta mah ngandar manuturkeun. Alusna mangke teh Andi kudu milu ka Cipancar. Sudinta satuluina ngadesek supaya Andi milu. Bener Inta. Milu Andi. Supaya urang Cipancar ngerasakeun kumaha jajatena urang Gajah Ngambung. Komo ayeuna mah geus jadi wakil kapala. Hidup teh kudu leuwih soson-soson supaya usaha urang teu nemu jeung hasil anu nyugumakeun. Wayahna Pak, Andi mah tetep moal ngiring upami bade ka Cipancar mah. Kajabi upami kalmur nu sanes, Andi tangtos bakal maju pangpayuna. Andi ngajawabna tandes, ciri wanci pamadeganana teh geus moal beunang dionget-onget deui. Dijawab kitu teh Bahrawi teu nempas deui, bari hatena keukeuh teu ngarti naon sababna pangna muridna sakitu teu asna. Nu duaan atuh nya kitu kene, pada teu ngarti naha naon anu jadi lantaranana. Antukna ieu tilu jalma teh jadi silih reret nembongkeun ka kagetna, bari masing-masing sungutna balem teu ngaluarkeun ucap sakecap. Sedengkeun Andi mireng anu ting harintul teh keur bae manehna turun, suit nyalukan si Ruyu. Barang katempo heulangna nyerorot, corelat bae manehna lumpat ku kurubutan kanu bala. Maksudna tayalian rek nyampeurkeun Panurpai anu memang ku manehna kacida dipikolotna. Anjog kalebak anu didatangan teh keur ngariung, heupugu geus teu bireuk deui anu dilebak mah lantaran mineng kadatangan ku Andi teh. Meh saneung-neungna da pugu eueuh di pangulinan. Yang Andi geuning. Mangga calik. Cek Panurpai ngagentak nyambat. Sawios Pak. Mung ieu aya kaperyogian ka Bapa sakedik. Eta Pak upami engke Pak Bahrawi naroskeun abdi. Duka we kitu nya Pak. Andi bari ngajengjeun di buruan teu daekeun unggah ka tepas. Nah bade ka mana kitu jang Andi teh? Bade ka Cisaat Pak. Sae. Mangga jang Andi. Nuhun atuh nya Pak. Kitu we eta mah ugi ulah lepatnya Pak. Geus kitu mah corelat bae Andi teh muru ka jalan jajahan ti iseunaker sedeng si Ruyuk ngalayang di luhur teu jauh ti dununganana. Corelat ngaluncatan regang-regang anu ngahalangan tincakeunana. Mun teu katembong cirimna mah moal nyangka jelema lantaran nyurang rerembetan anu sakitu ngajejemurung teh bangun taya kakagok pisan. Luncatan teh teu beda we ti peucang mabal. Manehna teh tayalian Andi maksudna mare kalmur panenyoan pikeun manggihan deui Aki Surdi. Jalana ngahajak ku kurubutan motong kompas lantaran sajabati leuwih deukeut teh oge bari nyingkahan anu sakirana bakal nganyahwankeun. Sahenteuna lamun mapai jalan rondaan mah tangtu kudu ngaliwatan Cisaat jeung Batu Gede. Ngarasa paur bisi kapapai raratan kuno jadi guruna.
Tisaprak manehanana aya di Gajah Ngambung nuturkeun Bahrowi geus aya kena 5 kalina manehna ngadatangan Aki Surdi. Andi oge geus nyahun yen Kisahudi kungsi datang ka panenjoan maluruh manehna. Ayeuna manehna rek ngadatangan Aki Surdi anu maksudna marek ngumahakeun kudu kumaha nyegahna. Bisiknya guruna teh aya maksud rek ngabinasa ka Kisahudi. Bingung soteh dumeh kaduanana ge sarua beratna sarua nyaahna. Datang ka panenjoan geus reup-reupan, manehna teu gancang-gancang asup ka lembur, tapi ngaranna heula sarta sasalingkeran tukang tatangkalan nu rajeg peuntaseun jalan. Memang mun ka panenjoan teh andi sok ngajejempe maneh, komo deui ayeuna kudu leuwih ati-ati lantaran Bahrowi aya maksud rek ngajorag ka Cipancar. Memang dina arinitna teh Bahrowi sabaturna sok mabal, tapi taya salahna mun manehna leuwih ati-ati. Sanggeus sakirana aman sarta sidik di jero lembur teh taya saurang-urang acan anu ngulampreng, kakara andi ngablesat meuntas jalan, jorelat ngaliwatan lawang Pantodora anu maksudna mah rek langsung muru ka imahna Aki Surdi. Tapi teu kira-kira ngaranjugna, pangaruh pangdengina anu seukeut geus bisa nganyahokeun yen aya naon-naon anu deuk nyilakakeun ka dirina. Ku kituna rikat manehna ngalikeutkeun badana, kilek malik corelat pindah tempat lantaran aya nu ngablesat rek nyamber kana sirahna. Tapi tetela anu rek dilekati tingkat pangabisana teh lain hanap-hanap, da eta we panarajangna terus nuruntul bari dibarengan ku gorowokna nu matak nyentarkeun hate. Pemirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Aduh penasaran ieu saha anu nyerang Andi nya. Beuki rame we dina episode ieu mah Andi teh tos ngawitan janten jajakanya tos sanes murang kalih deui. Oge dina saterasna episode-episodena Andi teh bakal jadi hiji jawara, hiji jajaka anu gaduh kamampuannya ilmu silat nu luar biasa. Tak kumaha ieu lalakon Andi saterasna da dina perjalanan pangintennya nu ngaranna ilmu mah teu cekap ti hiji jalmi. Oge kumaha anu dilakukeun ku Andi dina nyalametkeun bapa kukutna nyaeta Kisahudi. Ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Sakitu anu kapihatur hapunten tina samudaya kakiranganana. Ieu mah etang-etang naon teh malikeun katineung ku versi simguringnya da seueur nu tos ngadongengkeun si Andi teh. Ngan sapertos dina film-film ieu geuningannya si Yoko, si Tio Buki di luar negeri mah nya. Tiap tahun teh aya versi, tah ayeuna versi Mang Ian. Sakali deui hapunten saumpamina seueur pisan kakirangan da ieu mah etang-etang parodi we nya ngahirup-hirup dongeng Sunda di zaman kiwari nu memang tos teu usum dina radio pan ayeuna namanya bala wargi sadayana. Atuh nu masih kene manco dina radio pamugia ieu sing tiasa janten hiburannya ngarencangan kasepuhan-kasepuhan. Dina waktos luangna gitu. Salam waktosna kanggo para wargi sadayana khususna pecinta dongeng Sunda Mang Ian, oge ka kulawargina mugia sing aya dina kabagjaan, kasalamatan, kasehatan nya jeung mah rizkina. Mugia ieu sanes wungkul sabatas dongeng tapi janten panyambung tali silaturahmi lahir batin dunia sinareng akhiratnya. Sakitu anu kapihatur bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di hanyuang siang urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.